Alhamdulillahilladzi khalaqaz zaman wa fadala ba'dahu 'ala ba'di fa khassa ba'da asy-syuhuri wal ayyam wa layali mazaya wa fadail yu'addamu fiha al-ajru wal hasanat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sadaya puji eta kagungan Allah anu ngagaduhan kasampurnaan tina sadaya asma sareng sifatna. Urang muji jeung nyuhunkeun pitulungna sarta nyuhunkeun ampunana tina kasalahan diri jeung kagorengan amalan-amalan urang. Shalawat jeung salam mugi Allah ngawuhkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasut ka para kulawargana, para sahabatna jeung kasadaya kaum muslimin wal muslimat anu leres-leres ngiring kana pituduhna. Dina kasempatan ieu khotib wasiat khususna keur diri sorangan, umumna keur balarea hayu urang takwa ka Allah, kalayang takwa ku cara ngajalankeun parentahna jeung ngajauhan kana sadaya cegahanana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teu karaos urang tos pendak deui sareng sasi Sya'ban, sasi anu nandaan yen urang geus caket sareng sasi anu suci nyaeta bulan Ramadan. Sya'ban nyaeta bulan kadalapan dina hitungan kalender Hijriah. Secara bahasa Sya'ban berakar tina bahasa Arab nyaeta syi'ab, anu hartosna jalan di luhureun bukit. Makna jalan di dieu bisa dikiaskeun tina harti yen urang keur ngajajal jalan nuju ka Ramadan, bulan anu paling dimuliakeun dina ajaran Islam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dewasa ieu dina era modern. Urang geus ningali kalayan karasa ku pangaruh kamajuan zaman. Sarta nikmatna dunia ngajadikeun urang sok poho kana nikmatna akhirat. Sagala macam tren dunia anu meunangkeun namun nyesatkeun terus-terusan hadir mere pangaruh dina kahirupan urang. Sakedengeun eta kamajuan zaman mere pangaruh kana pergaulan urang jeung anak-anak urang. Pergaulan anu geus teluyu ngiringan kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya pergaulan anu terus ngikuti kana hawa nafsuna. Malah salah sahiji tren anu ngiringan ka para remaja kiwari, malah orang tua zaman ayeuna nyaeta pesta narkoba, minuman keras alias mabok. Anu kamari parantos kasaksen ku urang sadaya di media elektronik, di TV sabaraha jalma anu maot alatan ku mabok-mabokan. Nipu nyieun kelompok-kelompok geng anu mana manehna ngaresahkeun ka masyarakat Balarea. Naudzubillah summa naudzubillah. Ningali tingkah manusia zaman kiwari di mana ajaran agama beridentitas wungkul, tanda pengenal, topeng jeung kodok. Malah umat ayeuna leuwih goreng ti kaum jahiliyah keur zaman Rasulullah. Tingkah anu micontoh kana tingkah pola setan anu jadi musuh nyata keur urang. Sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Anu hartosna wallahu a'lam. Sakalian manusia geura dalahar anjeun tina dahareun anu halal tur hade, anu aya tur nyampak di bumi jeung aranjeun ulah ngilu kana jalan setan. Sanyana setan teh musuh anu nyata keur aranjeun. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saterasna di zaman modern ieu pergaulan urang geus disusupi ku pangaruh-pangaruh anu teu hade. Nyaeta berkembangna aplikasi-aplikasi media sosial, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram jeung sajabana. Barudak urang geus pinter ngucap kata-kata kotor, saling ngalempar isu kebencian, sampai make papakean anu nembongkeun auratna. Akibat tina pangaruh media sosial, loba kajadian-kajadian anu goreng, loba umat Islam anu jadi pecah, teu kompak malah jadi musuh. Urang sadaya saolah kapangaruhan ku budaya jalma-jalma kafir anu kumarehanana ditampilkeun dina media sosial. Naha urang salaku muslim anu taat, urang cicing tur cuek kana pangaruh zaman ieu anu loba kamudorotan sarta bahayana jeung ngabahayakeun kana kalangsungan turunan urang. Naha urang ajenkeun teuing tingkah pola anak-anak urang teluyu sareng ajaran-ajaran Islam. Hayu urang sami-sami jaga diri urang jeung kulawarga urang anu jadi dasar tina tameng keur ngahalangan tina tren modernisasi. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Hartosna wallahu a'lam. Jaga diri aranjeun,
jeung kulawarga aranjeun tina seueur neraka. Dasar nu utama kulawarga, sakola, madrasah, musola hanya sababaraha jam, hanya sababaraha menit, tolak ukur majuna, tolak ukur keur filter keur tameng ayana dina kulawarga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia urang sadaya dipasihan kakuatan iman, dipasihan kabarokahan hirup, sareng mugia Allah Subhanahu wa taala tetep nuntun urang sadaya ka jalan anu diridhoina. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur